Aduh, ieu mah bunga poe halat cau. Can kabuat jeung fitrah-fitrah acan. Coba jalan hararese. Jaga cau murah. Aduh. Aduh, Baskar, coba jalan hararese. Ieu mah. Coba cau ieu ajur. Oh, Gusti. Ieu mah laku moal kirana cau kieu nya. Lah, kumaha kebe, anu narima bae syukur. Bae kajeun, lagi usaha leuleucikan. Mudah-mudahan deh kabul-kabul jeung kawin. Sisuk sampai kabeurang kieu karak menang 2 tur. Aduh. Nah. Anu ieu mah sigana tere laku. Sugan pan. Ai kieu mah pan cauna gede. Unggal poe oge ngalaan menang 10 oge pan. Sugan lebaran mah kabual kawin. Nya, Sep. Nah, tilu ge loba. Menang sugan eta jeung kawin mah leh. Ewele iki pisang montok tentan re. Lumayan iki mah. Dagangan mertua masak ya aku mas. Dagangan mertua aku pisang ente, duit ente. Entuk opo pisang iki yo enak koyo iki digoreng apa dikukus yo enak yo. Weh enek sing panen gedang iku enak iki. Goneng pasar biasanya murah-murah nek saka kampung. Angan-angan ku arep dadi wong sukses, tapi ra kesampean sapa ngerti dagang gedang iki. Walah, iki pisang montok iki. Iki deh lah. Lumayan deh. Udah jemput titina oge. Tuh. Sudah nama itu tuh, tampang-tampang nama. Bandar Jauh itu tuh. Suganda itu tuh yang dah sebagai loba jangan dek mereka ngalit heuy. Mang meuli cau moal heuy bandar lain. Yo aku arep tuku gedang. Wis akeh urung. Iya mah cau lain gedang. Tempo ya cau kimpul. Kuwi gedang, kudu cau. Gedang iki gedang gablok. Iya mah cau lain gedang. Di mana-mana ge nu kieu mah cau lain gedang goblok. Ah, punya. Walah, Cak, iki gedang. Kudu cau. Saka ngendi ngarane cau? Neng kampungku iki jenenge gedang. Nek digoreng empuk-empuk maknyus. Di tadi gedang bae ieu mah cau. Di mana-mana ge nu kieu mah cau. Nya teh cau. Iki gedang. Saka Sabang sangke Merauke iki jenenge gedang. Sopo sing ngomong cau? Ngerti gedang ora situ tuh. Cau ieu teh cau. Cau nu kieu mah lain gedang. Abis singan hayang gedang mah neang angkat itu ke bandar gedang. Ieu mah bandar cau. Ulah, Mas, sabodo eta mah. Dek dibayar-bayar, nek gedang, nek gedong, nek gedung. Bos lah sok bayar. Yo wis saiki wang ngene ae, timbang pusing. Piro kabeh iki gedangmu? Aduh, ieu mah saumur kieu ya. Ieu. Geus lah Mas, ieu nu rima turu daripada lieur mah. 100.000. Wele-wele. 50.000 wae. 50.000. Sudah 40.000. Yo aja 40 no. Selawe ae lah. Piye? Selawe teh naon? Selawe naon selawe? Piye to kowe iki? Selawe gedangmu. Masih gedang deui bae. Lain gedang cau ieu mah cau lain gedang. Iki gedang. Terus lah, udah bayar. Aing mah lieur, nek 1.000, nek 2.000, nek 3.000.
Besok berapa ya? Enggak duit nanti ke.